Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Tepangkeun wasta abdi Rangga Rizky Radityo ti kelas 12 IPA 4 kelompok 5. Dina kesempatan ayeuna abdi teh bade ngapodcast tugas bahasa Sunda nyata nyaritakeun dongeng si Kabayan. Si Kabayan, insyaallah Kabayan mah udah pada tahu lah ya. Dongeng si Kabayan sudah normal banget. Nah, abdi teh ayeuna rek nyaritakeun episode 5. Episode hiji nepi 4-na geus ku baturan abdi. Nu ayeuna episode 5 teh judulna Kabayan Gede Ambek. Jadi engke teh nya inti caritana mah si Kabayan gede ambek. Mangga kupingkeun caritana. Dina hiji poe si Kabayan keur gede ambek. Gawena teh ngan ukur isuk-isuk indit, balikna sore. Dina hiji poe kira-kira geus waktu lohor lah jam 12-an gitu. Manehna teh tacan pisan bebeunangan. Gawena teh geus ambekan, pusing we jeung pusing. Sabab nguseup geus kesel, sirah kapanasan. Tambah si eta teh keur gede ambek gitu kan. Keur ambekan wae keur kesel-kesel gitu. Wah, edan eta mah. Terus kira-kira jam 2 berang si Kabayan teh keur nguseup di handeupeun pisan tangkal caringin. Pas panon poe keur meujeunna panas mentrang-mentring torojol hiji lalaki nu nanggung jagong ti gunung. Lalaki eta teh aruhah harehoh gitu, capek, tambah panas kan jam 2 berang. Tuluy si lalaki eta teh eureun handapkeun tangkal caringin nu gigireunna teh aya si Kabayan nu keur nguseup. Di dieu si tukang jagong teh nanya ka si Kabayan teh, "Meunang teu Kabayan nguseup teh?" Si Kabayan nyentak, "Teu meunang." Tukang jagong rada reuas kan. Nah si Kabayan amukan kitu da keur gede ambek si Kabayan. Nah bari si tukang jagongna meuneurkeun leungeun baju. "Galak Kabayan," cek tukang jagong teh. Si Kabayan mesat bedog, "Kadek bae ari galak mah," cek si Kabayan teh. Terus tukang jagong reuaseun kan, tuluy berebet lumpat teh tukang jagong teh ninggalkeun tanggungan jagong parasana rek dikadek gitu. Cek si Kabayan, "Berat oge ieu mah. Loba leuwih ti meunang nguseup." Kitu teh bari balik nanggung jagong. Nya sakitu wae episode 5 dongeng Kabayan Gede Ambek judulna. Aya pesan anu tiasa dicokot dina episode ieu nyata kudu seubeuh memeh dahar. Kudu nepi memeh indit jeung tata titi duduga peryoga. Hapunten bilih aya kalewatan dina cariosan abdi. Atur nuhun anu atos ngupingkeun carita abdi, tetep semangat, jaga prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.